Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman kelas 1 SMP T Ar-Rahma? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Insyaallah bertemu kembali dengan Pak Ahmad di sini dalam pembelajaran bahasa Sunda di kelas 7 SMP T Ar-Rahma. Hari ini kita akan membahas tentang paguneman. Apa itu paguneman? Paguneman teh nyaeta kegiatan nyarita dua arah anu dilakukan ku leuwih ti saurang pikeun ngungkapkeun rasa pikiran, kahayang, luyu jeung tujuan nu dicaritakeunana. Dina maca paguneman teh urang kudu daria sabab hal eta teh penting pisan ngarah maksud jeung tujuan kahayang urang bisa kaharti kunu diajak nyarita. Paguneman itu kalau dalam bahasa Indonesia percakapan ya teman-teman. Tuh, jadi percakapan itu memerlukan dua arah. Yang A dan B, nggak mungkin kita bercerita satu orang doang. Itu namanya bukan paguneman kalau kita sendirian. Yang kedua, unsur paguneman ada 3 ya teman-teman. 1, aya panyatur. 2, aya batur nyarita. 3, aya jejerna. Nah, aturan anu kudu diperhatikeun dina nepikeun paguneman hiji. Kudu apa karena maksud dicaritakeunana. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bercerita ataupun misalkan mau ngobrol dengan teman harus ada maksud yang diceritakeun. Contoh, kita mau ngobrol atau percakapan tentang sinetron Ikatan Cinta. Perlu ada 2 orang dong, nggak mungkin kita bercerita sendiri. Itu ya maksudnya. Yang kedua, harus kudu sabar dina yang hareupan nu nyarita. 3, ngajenan unggal pamanegan nu diasongkeun ku batur. Kaopat, jujur, someah, ulah nu ngecang. Mere kesempatan nyarita ka nulian. Itu ya teman-teman. Yang selanjutnya kita akan bahas dina prak-prakan maca paguneman, urang kudu merhatikeun sababaraha hal nyaeta hiji, baca heula dina jero hate sing gemet meh kacangkem eusi eta paguneman. 2, perhatikeun tanda-tanda baca anu aya dina eta teks paguneman. Bacakeun make lentong anu merenah, luyu jeung tanda baca anu aya. Ini ya. Ini adalah praktek-prakteknya teman-teman. Selanjutnya, rupa-rupa paguneman. 1, monolog. Nyaeta paguneman anu ditepikeun ku saurang palaku. Kedua, dialog. Nyaeta paguneman anu ditepikeun ku leuwih ti saurang palaku. 3, prolog. Naon prolog teh? Prolog yaitu paguneman anu ditepikeun di bagian bubuka. 4, epilog. Nyaeta paguneman anu ditepikeun di akhir cerita. Jadi rupa-rupa paguneman itu ada 4 ya teman-teman, perlu diingat kembali. Nah, sekarang ciri-ciri paguneman anu hade. 1, aya pagunemanana. 2, palaku leuwih ti saurang. 3, make kalimah langsung. 4, dina maca pagunemanana kudu hade lentongna. 5, pasemon anu daria. 6, lafal anu jelas. 7, volume suara kudu bedas. Jadi kalau kita bercerita itu ataupun melakukan paguneman, ini nih volume suaranya jangan ya alah itu bukan paguneman namanya teman-teman ya. Tuh, paham ya sampai sini teman-teman? Tugasnya 1, catat materi di buku bahasa Sunda khusus. Kedua, jieun hiji contoh paguneman. Bebas paguneman mau apa aja, mau berbicara dengan siapa, orang tua, teman, kakak, saudara, dan semacam ya teman-teman ya. Tentunya dengan menggunakan bahasa Sunda. Yang ketiga, boleh juga memperkenalkan diri pakai format 1, nama lengkap. 2, tempat tanggal lahir. 3, alamat. Contoh, nama lengkap Aris Munandar. Tempat tanggal lahir Cirebon 17 Agustus 1945. Alamat Jalan Haji Sukaisi nomor 74 Kota Cirebon. Nah, nomor 4, kirim paguneman atau perkenalan diri ngangge video. Ya teman-teman. Alhamdulillah
materi kita yang singkat padat, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalaupun belum mengerti, diulang-ulang lagi videonya supaya sampai mengerti. Hatur nuhun, terima kasih. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.